Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudenya. Sim kuring manganang bayo bade naraskeun hanca. Dongeng Sunda dina jajara carita si Jalug hayam gaib bagian anu kaopat. Mangga mitra urang teraskeun wiluceung ngadangukeun prung. Nu ditetep nama teu nemalan ukur katingali we bangkeun wae. Bangun anu handeueul hayamna geus palas rereh jajaten. Duadana teh tinggal leos tinggalkeun eta pakalangan. Atuh si Tarman oge kiwari mah balik we bari ka jingjing si Jelug. Diparung ku hate anu sugema hayamna teh geus aya dina kaunggulan. Oge hutangna teh kiwari mah geus lunas. Hayu atuh kemon, wang mulang wae euy tetela maneh teh jago euy Jelug. Maneh teh unggul, hidup si Jelug atuh, hidup. Hayam nu pilih tanding sudah lawan euy. Ceuk si Tarman bari ngagedig we lempang. Muruka lembur Ciganok. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun sapoe ti harita. Satu tasna tarung tandingan ngadu hayam antara si Jelug bogana si Tarman jeung hayam bogana juragan Soma katut bogana juragan Dirja. Atuh juragan Soma katingali anu panghanjaluna teh oge ngarasa wirang manehna oge teu nyangka yen si Borontok teh bakal ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Nu dianggapna hayam jago anu pilih tanding oge nu sok di agul-agul teh kiwari mah geus tinggal ngaran. Eta hayam teh anu diasuh ku kekuatan gaib ti Bajalotang. Teteh lah bisa diungkulan ku si Jalug bogana si Tarman anu can kanyahoan hayam di mana oge kakarama kalangan. Pok atuh juragan Soma teh keur carita ka Ki Balung. Lain kami mah banget heran. Nah hayam kami teh bisa eleh. Kapanan lain hayam bolostrong diasuh ku kekuatan gaib ti Bajalotang. Tapi naha bisa kawon katingali bari ngahulang tarang nangarut bari gogodeg. Pok atuh Ki Balung teh nembalan. Ari ceuk kuring mah kana kituna teh sabab hayam bogana si Tarman teh leuwih hebat gan. Lain hayam samanea da eta we tong boro si Borontok. Dalah kuring oge jelema anyar boga kawedukan bisa katembus ku eta hayam setan teh dah. Tah. Kiwari mah kami teh kakara percaya. Lamun hayam si Tarman lain hayam sambarangan ngan bae menang ti mana eta hayam teh nya. Ceuk eta gan Soma manehna malik tumanya ka Ki Balung. Puguh we anu ditanya teh manehna geus sarua bingung. Ya duka teuing atugan. Sabab kapan ari ceuk Bajalotang mah moal aya hayam deui anu sanggup pungkulan si Borontok. Jeung deui lamun hayam geus diurus ku manehanana, diasuh ku kekuatan manehanana, moal aya nu mampu ngelehkeun. Rupina teh hayam si Tarman oge lain hayam biasa kan. Bisa jadi dipasangan susuk atawa dijampean ku si Tarman tah atawa diasupan kekuatan ku pananyaan si Tarman jiga nama. Ai sapiraku kapan katingali ku urang oge basa keur ngadu hayam teh si Tarman teh teu. Teu gurayam gerayem teu mapatkeun jampe. Manehna mah cicing bae. Jeung lamun nya boga pananyaan berarti leuwih jago tibatan Bajalotang. Tapi kapan cek Bajalotang mah nu ahli kana perkara masang kekuatan dina hayam mah iwal ti manehanana. Kapan kiwari mah geus eueuh sasamana, geus eueuh tandingna. Nya duka teuing atugan. Mohon rupina mah kada ditaroseun langsung we ka Bajalotang supados jelas.
Nya kudu ditanyakeun langsung ieu mah. Sekalian we rek minta pertanggungjawabanana ka Bah Jalotang. Atuh akhirna mah gan Soma teh ngajakan Kaki Balung pikeun indit ka padumukan Bah Jalotang nu aya di sisi leuweung Cibalaran teh. Atuh gan Soma bebeja we kanu jadi pamajikanana teh nyaeta Ambu Umah. Ambu, kami terek nepungan Bah Jalotang, wayahna ditinggalkeun heula ku kami. Pok, atuh Ambu Umah teh manehna nembalan. Nya mangga bapakna, rek naon deui atuh ka itu. Rek nanyakeun perkara hayam. Kapan si Borontok teh geus kojor ku hayam bogana si Tarman. Oh, perkara hayam. Bapakna mah ngan nguruskeun hayam wae, laina ngurus anak urang atawa perkara sejen. Kapan nyaho anak urang teh can meunang we calon pi pamajikaneun. Sugan atuh menang bolongan ti Bah Jalotang. Perkara si Arya mah eta mah manehna we can hayangeun kawin. Da eta resep gonta-ganti wae awewe, resep ngulin-ngulin wungkul. Mani ceples kawas bapak pisan baheula nya, keur ngora lain kitu. Dari uyah mah tara tes ka Jepang, aya tara tes ka luhur. Kumasa meureun ceuk eta Abu mah. Bener. Nuker kitu teh torojo Den Arya nuker dicaritakeunana. Eta Den Arya teh kakara datang tas ulin ting ulin di mana atuh? Pak, abi menang beja bieu ti Bang Dasim. Cenah si Borontok teh eleh geuning, Pak. Ceuk eta Den Arya. Bener pisan hayam bapak teh keok si Borontok teh geus kojor ku si Jeluk bogana si Tarman. Saha si Jeluk teh, Pak? Nyatang tuh ge hayam bogana si Tarman. Hayam kagungan Mang Tarman. Tapi nah bisa kawon, Pak. Kapan saurna mah si Borontok mah moal aya nu ngelehkeun. Hayam hebat, tapi nah tiasa kawonnya. Nu matak, anu mawi, bapak ge bingung anu teu manggih tungtung. Ku kituna arek ditanyakeun bae ka Bah Jalotang. Nah, si Borontok teh bisa ele. Tanya Pak, langkung saya ditaroskeun wae ka Bah Jalotang. Abdi ge jadi penasaran ieu teh. Hoyong terang, Pak. Nah, si Borontok teh bisa kawon. Nya hayu wae ari hidup rek milu mah. Hayu we apalah. Keun we abdi ge hoyong ngiring lah. Ambu, abdi bade ngiring ya. Ceuk eta Den Arya. Bebeja heula kanu jadi indungna. Nah mah capek ujang bet rek mimilu ka si bapak. Teu bapak maneh mah rek nanyakeun ngeunaan hayam atuh. Padahal mah ulah milu. Kapanan jauh ujang, ceuk eta Ambu mah. Tapi eta Den Arya teh keukeuh teu bisa dihalangan. Rupina abi bade ngiring wae. Hoyong tarang lah penasaran. Nya atuh ari kitu mah rek milu. Jung bae. Ngarah bapak teh aya nu nalingakeun. Naha? Naon maksudna aya nu nalingakeun ka kami? Nya bisi we ilit ka sisi leuweung Cibalaran teh ukur ekol. Tapi kenyataan mah rek nepungan randang ngora. Lain kitu bapakna. Ceuk eta Ambu Umah bari ngadilak. Biraku teu percaya ka kami Ambu. Iraheun teuing kami nepungan randang ngora. Ya irana bengsat mah kami teh osok. Kaceplosan. Hampura. Kami mah heureuy. Tuh kan bener. Dasar akang mati baheula teh toloheor. Kawas orai luar leor.
Untung abi mah awewe anu sabar. Matak awewe rumah tangga jeung akang oge. Hantu ambu. Kami mah heureuy. Kapan ayeuna mah kami mah geus kolot. Teu cara baheula atuh. Hayu jang urang indit ayeuna bae. Mangga Pak. Hayu lah. Tu ari geus kitu mah. Gan soma di baturan kuden Arya. Oge Ki Balung lumampah rek ngajugjug ka sisi leuweung Cibalaran teh. Rada anggang ti lembur Cikotok mah nya teh lemburna Juragan Soma. Tapi tiluanana teh nikreuh we, teu yeuh capek ka jurung kurasa kapanasaran teh. Sajajalan teh teu boleh ngobrol we. Da eta cenah ngarah teu karasa kasel teuing di jalan ari di barung ku ngobrol. Lain ujang. Nah hidup teh geus boga ceung-ceuman, geus boga bebene pikeun pi pamajikanun. Pak, teu acan. Abi masih resep amang, Pak. Oge pulah pilih lah. Nah, ari hidup kawas bapak wae keur ngora. Resep gonta-ganti kabogo, malah mah teh sirikna saminggu sakali. Gunta ganti da eta we tiap kembang desa mah dilanglangan ari geus disesep madu nama bapa mah kawas bajing luncat nya bajing luncat ka astana itu we dicueulkeun tah mun ras inget kainya baheula kalakuan bapa teh jadi hayang seuri nah kalakuan bapa teh katurut ku hidup. Pak nya duka teuing atuh. Abi kita terang. Abi resep we Pak. Jeung deui gampil bosen. Oge inggis ari langsung nangtukeun pilihan kahiji wanoja mah. Kanggo pi pamajikaneun. Inggis bosenan Pak lah. Dar ke atosan. Enya. Beakeun heula we. Kita karesep teh. Ngan bae hidup teh ulah kawas bapa. Kumaha gitu Pak? Nya baheula mah bapa mah dikawin bae awewe teh. Da eta we lamun ngahajakeun nganjang ka awewe teh. Ngahaja sok pura-pura kapeutingan di imah awewe. Ari kahayang teh digerebeg. Nya bener bae, akhirna mah bapa teh digerebeg bae. Dipaksa dikawinkeun nya nu aya we atuh nu aya atuh ku kituna harita teh bapa mah nya kawin we seperti biasa malahan mameakeun harta banda nu jadi kolot pikeun waragatna untung we kabeungharan kolot teh teu beak-beak tah kitu jang omat we hidup paulah kitu. Moal Pak abi mah asal suka sama suka tos we dekat talian hukum nikah dia. Tenan naon Pak tapa matos bosan mah ditinggalkeun we ku abi Pak. Tugan Soma teh ngadenge kitu teh kalah kangeh kei bangun anu kaguguk ku kalakuan nu jadi anakna dasar anak jeung bapa sarua nurus tunjungna. Hebat hidup teh hebat pisan kawas bapa pisan nya atuh saha awewena anu teu katarik ati kapentang rasa wani nolak kapan hidup teh dedeg sampe rupa hade kasebut anak jelema gede anak jelema beunghar. Nya Pak alah nah tebih kene ieu teh lampahan urang teh nya wayahna we sabab masih kene jauh. Mohon atuh dengan bae hiji mangsa mah kudu nangtukeun pilihan sabab kapan kudu boga pamajikan kudu gancang laki rabi anu bener. Mohon ngarupina abi moal tiasa buru-buru keun lah hiji mangsa mah abi pasti nangtukeun sikep Pak.
Bapak tinggal kuat hayang boga incu buku ge. Mohon Pak mohon. Atuh obrolan Bapak jeung nu jadi anakna teh ukur didengekeun jeung disaksian ku Ki Balung. Nu tita tadi manehna mah ukur cicing we teu wani nimbrung. Katingali kiwari tiluana teh kebat we lumampahana teh weuh kacape. Nu akhirna mah tepi oge kasih sileuweung Cibalaran teh. Pok atuh Ki Balung teh carita. Rupina mah sakedap lagi urang bakal dugi ceuk Ki Balung. Nya kami teh geus lila teh ka dieu. Tapi da rasaan mah moal lagi deui ge tepi. Nya atuh akhirna mah terepi bae ka pakarangan imah. Bogana eta Ki Jalotang. Mangrupakeun hiji imah anu mencil tapi cukup gede. Eta imah teh sanajan aya di sisi leuweung, tapi katingali rarasik nakal kaurus. Loba tatangkalan anu disusun, oge babatuan anu dibalai, mapaesan eta tempat. Sabada tepi ka pakarangan imah katingali aya nu norojol. Katingali nama kawas budak rumaja. Mugue keur juragan somamah kaget. Sababasa teu wawuh na saha cenah teh budak rumaja teh nu mamawa sapu. Tayalian ti incuna Bajalotang anu maturan salela ieu eta budak rumaja teh nu nalah si Kede. Kapan kiwari mah si Kede teh maturan nu jadi akina bae. Pok si Kede teh katingali cacarita. Alah aya sema geuning arek kasahanya. Ceuk eta si Kede tumanya kagan Soma. Kami teh Soma pugu ka dieu teh arek ka Bajalotang. Nah aya jang. Bajalotangna saha teh ujang teh. Kami mah asa teu wau, da basa eta mah eueuh ujang. Ceuk eta gan Soma. Oh, arek ka si Aki. Si Aki mah aya uing Kede incuna Bajalotang mangawe ka kalebat ka jero lah. Bisi aya perlu peryogi mah aya si Aki mah lah. Ceuk eta si Kede. Jadi ujang teh incuna si Abah Jalotangnya. Nya nuhun we atuh jang. Ditepangihkeun jeung incuna si Aki. Kami rek ka jero bae. Nya sok we atuh. Da pantona teh ditulakan jeung moal dihalangan ku uing oge. Ari anu reknya mah bari jeung barang bere mah kecuali lamun teu barang bere rek diusir we lah. Ceuk eta si Kede. Eta budak teh aneh pisan. Dina ngomong jeung kalakuanna teh. Keun we engke balikna ku kami bakal dibere jang. Isi hayang jajan. Tah kitu atuh sing ngarti lah. Ya nuhun we atuh. Uing marek sasapu heula yeuh. Ceuk si Kede bari ngoloyong. Ninggalkeun eta juragan Soma. Atuh geus kitu mah tiluana teh arasup we ka jori imah. Bener we pantona teh ditulakan. Kasampak ditepas teh Bajalotang keur andakak be sila bari ngalepus udud daun kawung bangun anu nikmat. Sampurasun. Ceuk eta gan Soma. Pok atuh harita teh Bajalotang teh nembalan. Ngajawab kana salam ti eta juragan Soma. Rampes. Yap ka jero jang. Saha teh aya teh nya? Ceuk eta Bajalotang bangun anu pohoeun deui ka juragan Soma. Sabab geus lawas teu datang ka tempat manehanana. Kuring teh Soma di lembur Cikotok. Sok diuk jang. Ai poho deui hampurannya. Ieu teh juragan Soma. Muhun leres pisan. Jeung saha kawas mawa batur.
Cek eta Bah Jalotang manehna nanyakeun ka baturna Juragan Soma. Ieu teh pun anak den Arya kitu deui nu jadi badega ngaranna teh Ki Balung. Sok we dari ukta di dinya wayahna we dina amparan samaknya. Aya naon deui Juragan Soma ka dieu teh? Kumaha hayam teh? Bener kapan eueuh nu ngelehkeun? Ceuk eta Bah Jalotang manehna teh langsung we nalekeunaan hayam. Kieu ieu teh memang bener si Borontok teh jadi hayam anu pilih tanding. Malah mah jadi hayam nomor wahid tarakung si Ele. Ngan bae kiwari teh geus tinggal ngaran. Puguh we atuh ngadenge kitu teh. Eta Bah Jalotang teh mani curing ha. Hor. Nah geus kojor gitu si Borontok teh. Nah aku cekak. Nah dipencit. Nah aku maha. Ari lamun paehna dipencit mah atawa paehna ku cekak, kami teh moal handeu moal ka dieu. Ieu mah hayam teh elehna teh dielehkeun ku hayam deui waktu diadu. Saha nu geus kelehkeun si Borontok? Ceuk eta Ki Bah Jalotang manehna jadi penasaran. Nah cenah aya hayam anu mampu ngelehkeun si Borontok. Hayam bogana si Tarman nyaeta si Jelug. Kami teh ditangtang ngadu deui hayam. Samemehna mah si Tarman teh eleh bae. Geus sababaraha hiji manehna teh mawah hayam bangkok. Ngan bae kamari mah mawah hayam anu dingaranan si Jelug. Eta si Jelug mah hasil ngalehkeun si Borontok, malahan manepikeun ka paehna. Oge hayam bogana batur kami nyaeta si Dirja sarua nepikeun paeh ka sapaehna. Tah kitu bah. Kuring teh heran. Nah, si Borontok teh bisa eleh ku hayam sejen. Kapan cek abah mah moal aya nu bisa nandingan. Ulang atuh harita Bah Jalotang ngahulang. Mainna mikir naha cenah. Hayam si Borontok teh bisa eleh. Kunaon bisa keok tah si Borontok teh. Sabab kaingatan dawek mal aya nu sanggup ngelehkeun si Borontok hayam biasa mah. Jeung deui lamun enya eta si Jelug hayam anu diasupan kakuatan gaib. Saha jelema anu kiwaris mampu ngasupan kekuatan gaib iwal ti dewek. Kurang ajar kaya kitu mah. Cikan kumaha eta hayam teh? Ngeunaan hayam si Jelug. Ceuk Bah Jalotang manehna teh tumanya penasaran ngeunaan si Jelug. Ari hayam nama biasa baik hayam bangkok. Ngan ketinggalina mah jangkung jeung gede. Dari tina awak nama nya asa tambun. Lain hayam adu anu lincah. Tapi tetela kuat pisan. Da eta we disihan ku si Borontok teh kawas anu weduk. Oge teu karasaeun naon-naon. Tenggelan si Jelug luar biasa. Nepikeun ka si Borontok teh sakali neungeut teh nepi ka lieureun. Kitu deui si ihna bisa niir kana telihna si Borontok nepikeun ka ajal binasa. Kurang ajar mun kaya kitu mah. Lamun kitu eta si Jelug teh lain hayam biasa euy. Dewek jadi ngerasa heran euy. Boga pamikiran. Moal boa eta si Jelug teh lain hayam biasa. Lain hayam biasa kumaha, Abah? Jelaskeun ka kuring. Bisa jadi eta si Jelug teh lain hayam
ti alam manusia euy. Bisa jadi eta hayam teh hayam kajajaden. Da lamun hayam biasa mah moal aya nu ngelehkeun si Boronto. Ai anak kitu mah nya meunang ti mana eta si Tarman teh meunang hayam nya kajajaden. Nya duka teuing sugan eta maneh ngadenge ti mana cenah si Tarman. Nya eta can kataluntik meunang ti mana nama. Da nyaho-nyaho manehna teh mamawa hayam we. Kitu sibogaeun hayam deui sawaktu ditagih ku anak buah kuring. Bisa jadi eta hayam teh mangrupakeun hayam ti alam goib euy. Ngan bae anu bisa meunangkeun hayam ti alam goib lain jelema sambarangan ta si Tarman teh. Sabab teu gampang meunangkeun hayam ti alam gaib. Syaratna ge gede. Gede resikona. Jeung deui teh sambarangan jelema boga kemampuan pikeun narik hayam gaib. Ceuk eta Bah Jalotang ngajelaskeun. Yen lamun aya jalma anu bisa narik hayam gaib ti alam gaib, lain perkara anu gampang sabab kudu boga keahlian khusus. Kitu deui syaratna anu berat. Bisa jadi cenah si Tarman teh boga kemampuan anu saperti kitu. Tapi keur juragan soma manehna teh cangcaya pisan sabab kapan nyaho si Tarman mah teu boga kemampuan anu saperti kitu. Kela bah sabab sakaterang abdi mah si Tarman mah teu boga kemampuan saperti kitu. Nah kinten zaman kiwari aya nu mampu narik hayam gaib. Perkara eta nu jadi heran keur dewek oge euy. Sabab zaman kiwari mah geus moal aya nu mampu pikeun narik hayam gaib. Lain guru dewek mah baheula ngan teu kataekan ilmuna ku dewek. Cacak lamun kataekan mah dewek ge mampu. Ya aya eta ge nu jadi sobat guru dewek ngan geus teuing di mana jeung buat teuing geus tilar dunya. Saha anu mampu nya narik hayam gaib? Eta jelema teh ngaranna teh nyaeta Ki Badru, sobatna guru dewek. Ki Badru teh manehna ge bosarua saguru sailmu boga kemampuan pikeun narik hayam gaib ti alam gaib. Ngan dekating di mana jeung teuing geus tilar dunya. Ceuk eta Bah Jalotang. Nya tah lamun enya eta si Tarman manehna meunang hayam teh ti mana berarti lamun eta hayam ti alam gaib. Nya duka teuing kami ge heran pisan. Dan nilikna kanyataan matang tuh Ki Badru ge geus ajal binasa. Kapan umurna ge geus kolot harita teh. Kapan dawek sakieu geus ku kakolotanana taeun teh. Di mana atuh eta si Tarman meunangkeun hayam gaibnya? Ceuk eta Bah Jalotang menege jadi bingung. Sarua mikiran si Jelug. Di mana eta cenah si Jelug teh da sabab pamikiran eta Bah Jalotang mah hayam si Jelug boga si Tarman teh lain hayam samaneh tapi merupakeun hayam ti alam gaib. Da eta manehna bisa ngelehkeun si Boronto. Tah jadi kudu kumaha atuh pikeun ngungkulan eta hayam bogana si Tarman. Kapan kami teh nyeri hate kudu males ka nyeri. Eta juragan soma. Perkara eta mah urang teh kudu neangan hayam deui. Ngan bae kudu dieusian ku kakuatan anu rongkah. Jadi payahna we kudu mawa di hayam. Urang eusian deui ku dewek. Ceuk eta Bah Jalotang.
rupina abah tiasan pisan ngesian hayam ku kekuatan goib. Keun we lah abi bade milarian hayam ceuk eta Den Arya. Manehna ge nimbrung hiu cacarita ka eta Bah Jalotang. Hehehe, ya alus euy. Reangan ku laing jang. Hayam anu hade, hayam anu gede, hayam bangkok anu alus wadahna. Engke ku dewek bakal dieusian jang. Kakuatan anu rongkah. Ngan bae teh hayam teh moal bisa buru-buru. Kudu dipeuseuh heula. Digembleng di tirakatan. Ngarah boga kemampuan anu leuwih. Tibatan si Borontok. Teu we palah. Abi sanggup Pak. Dengan hayam bangkok anu sarae mah. Kebenaran abi teh ulin ka dayeuh. Eta da loba di dayeuh mah hayam bangkok anu gede teh. Eta cenah bawa langsung ti Nagara Sejen. Ceuk eta Den Arya. Manehna nyanggupan pikeun neangan hayam anu hade. Heunya alus jang. Lamun hidup rek mantuan neangan hayam. Sok aya kabejakeun cenah. Hayam di dayeuh mah alus da eta meunang ngadatangkeun langsung ti luar negeri. Ting ti mana? Nah ti negara Thailand atau naon eta teh? Negara gajah. Laras pisan. Di Nagara Sejen pokokna malah eta ge sok aya orang Cina anu sok nyeunana hayam kitu. Keun we ku abi ke digampil. Dicana ka dieu sareng pun bapak. Oh nya alus. Alus jang. Geus we ayeuna mah hasok geura barali. Pokona kudu menangkeun hayam anu alus wadahna euy. Engke ku dewek bakal dieusian deui. Ku kakuatan nu leuwih rongkah. Cik eta Bah Jalotang nyanggupan pikeun ngeusian deui kakuatan. Hayam bogana juragan Soma. Euleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan deui. Jagat heula urang teu dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina sadaya parahatosanan hapuntenna tina sagala kakiranganna tangtos seueur lepat tangtos seueur kirang. Tapi malah mandar janten hiburan wae nya. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.